Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Agus Ismail laku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Garut ngawilujengkeun ka paguyuban seniman sareng budayawan se-Kacamatan Sukawening wilujeng mancen tugas sukses Majang Kelas Seni Budaya Garut. Pesona Garut maju berbudaya. John Green. Yeah. Yeah. Cik satu dua, cik satu dua, cik satu. Karuhan. Pamugi kurang sadayana aya dina bimbingan Gusti Nu Maha Suci. Amin. Nu jadi kabinga kakuping ku simkuring. Betapa hebatnya niat lain cita-cita, lain ngajar tapi niat sabab geus datang ka dieu. Ai niat mah pok pek prak. Beda jeung cita-cita mah engke komo jeung aja mah lamun jaga tah ieu geus nemongkeun niata pok pek prak wujud aya di Garut gumulung jeung simkuring saparakan. Emprak. Mudah-mudahan ieu kabunga sing parat dugikeun ka akhirat. Amin. Raden Widian Simkuring Jumarios bisa disebutkan curhat dong deh. Kumaha mamah dede. Ningga Pekan Budaya Nasional ngawangkong budaya Garut untung teu disingkat mau disingkat mah jadi ngaburut gitu. Ayo. Baik dah. Punten apa? Di Garut masih singkatan. Simkuring ngabajidor ngariung bareng ngaji jeung bodor. Sareng Ustaz Norman aya ngabaso urat ngaji bari shalawat urusan akhirat. Ayeuna ngadamel deui minton ngabaru ngaji bareng main calu. Tapak gawe para kiai dipinton-pintonkeun ku para pelaku seni jeung pra budaya sami salayana berkah. Barudak. Apa artinya keprok tanpa saweran? Cek si dalang urang cek si dalang. Ya, keprokan da aing teh Japati. Satu acan panjang lebar Simkuring Widian bade ngabuka nami budaya. Ieu nusuk jadi bias. Budaya cekuring kerkuring sakuringan diartikeun tina budi jeung daya. Ari budi nyaeta akhlakul karimah. Ari daya nyaeta kekuatan. Jadi budidaya teh nyaeta akhlakul karimah anu boga kekuatan. Aing kagok di keprokan. Akhlakul karimah dibagi tilu, akhlak manusia ka manusana, akhlak manusia ka alamna jeung akhlak manusia ka Gustina. Ieu anu geus tipis Raden. Akhlak manusia ka manusana anu baheula mah silih asah, silih asuh, silih asih. Ayeuna geus silih redot, silih jongkrokeun, silih anteu. Geus leungit. Akhlak manusia ka alamna lain ngarope. Nu jelas ngarusak teu ka hati. Gunung Tutupan, Gunung Larangan jeung Gunung Baladahan geus pakusuk Raden. Gunung Tutupan geus dijieun pila.
Gunung Larangan dijieun Hotel Malati. Gunung Balanahan dipake lebe instan. Anu kawinangan sajamun. Mengpeng aya bogana nu bogana bogana. Sim kuring sapara kanca sesek panceg nyeun indit. Nuluykeun hasil karya karuhun mangrupa-rupa. Tepikeun ka nganyebakeun dirina, poho kana waktu, poho kana harta, poho kana bana. Jadi di mana itu datang ka dieu tinggal sanu ngongkosanana. Gantian lah. Bekeun bae. Pan itu Gantian. judulnya kreatif lah, tuh aya tuh kayak gitu tuh. Ekonomi sih teh. Siapa nyahona teh ekonomi ke sabun we unggul. Baik, bebersih terus. Pesak. Bersih pesak. Geus nyeun idit. ONH na ongkos naik helapna teuing di mana? Widian simpuring sapara kanca tadi betul. Sabab ieu di Garut nu tadi
Alhamdulillah luar biasa.